صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talus, pipireun tangkal rambutan, nu ngawaler salam menileuleus, rupina mah tos narundutan. Tunduh ibu bapak tunduh. Masih semangat masih? Jam setengah 11 kurang ya. Anjung jam 11 ya. Siap ngawaler salaman nu kompak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supados ganjil salam nasa kali deui. Wios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ngawaler salam na ikhlas. Teu bari ngambek henteu. Kanu ngawaler salam ikhlas teu bari ngambek didoakeun sing panjang umurna, digampilkeun rizkina. Kanu boga hutang aya nu boga hutang aya. Loba geuningan. Kanu boga hutang mudah-mudahan nu dihutangana sing pohon. Tapi lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sadaqallahul azim wallahu a'lamu bimuradih, amma ba'du. Anu kusim kuring dipihormat para sepuh, para alim ulama, para kiai, ustad wal ustadzah, hujjaj wal hujjajah. Anu dipihormat Bapak Kubu Desa Cilengkrang Girang miwah sajungjang karawatna, Bapak Ketua MUI, Ketua BPD, Pak RT, Pak RW, sadaya perangkat Desa Cilengkrang Girang. Anu dipihormat Bapak Ketua DKM Masjid Al-Falah miwah jamaah beserta Irmas Masjid Al-Falah Cilengkrang Girang. Mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu santriwan santriwati nu sami hadir di ieu patempatan kum sadayana hormatin sim kuring nu pamugi urang sadaya dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun hayu urang manjatkeun puja-puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu maha maparinan rahmat. Kalayan parantos ngelungsurkeun pirang-pirang nikmat di antawisna nikmat iman Islam sareng sehingga urang tiasa kempel di ieu dina kaayaan sehat wal satrasna aosan sholawat nu diiringi salam mugi teras ngocor ka junjungan urang sadaya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi nu mulya nu ngajanten pamimpin pamugi urang sing kalebat umat anu taat nepi ka poe kieu kalayan kenging syafa nepi ka engke di akhir di alam dunia. Ibu-ibu hirupna sing maranpa, bapak-bapakna sing gaduh istri patah. Bapak-bapak setuju, bapak-bapak
Tuh, bapak-bapak masa etikan ge wanian. Kompak ngan ibu-ibu nu sok rareueuh mah ye biasana ye cing cing cing. Ibu-ibu 1 juta. Nu di jalan 1 juta. Ih, bari molotot. Teu 1 juta mah teu 1 juta bae ulah bari molotot atunya. Daripada kuring turun teh dieu bebok beaku ibu-ibu. Mending istri mah cekap hiji bae nu penting istri solihah. Amin ya robbal. Ku ayana nikmat sehat alhamdulillah sim kuring tiasa deui silaturahim ka Cilengkrang Girang. Beberapa waktu yang lalu pada pelaksanaan MTQ Kabupaten Cirebon Pasaleman nu jadi tuan rumah leres teu. Dan atas izin Allah kuring nempatan rompokna Pak Haji Enca. Jadi sapopoe teh mobil kuring teh parkir di dieu bae. Selama 5 hari abdi ditugaskan sebagai dewan hakim meskipun tempat pamondokan disayogikeun di ditu nu deket jembatan tapi kuring milih keneh di dieu. Kan rada hese cai. Dina wengi ieu tiasa kempel ngariung luar biasa bermuajahah bersalam-salaman di ieu patempatan anu yakin ieu tempat ngajanten tempat nu mulia mungguh Allah Subhanahu wa taala. Dina raraga acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semarak Cilengkrang Girang bersolawat. Kerek nangtung heula. Bu, keur tahun 80-an mah kuring disebutna mubaleg cilik baheula. Leres teu? Keur sagede kieu keneh teh tah. Baheula mah disebutna mubaleg cilik, kuring ka dieu deui lain mubaleg cilik deui tapi mubaleg muda. Kan rek nanya ka ibu-ibu ieu kuring jangkung ta pendek? Ih eta. Hanjakal ditanya. Komo eta si emak menyebut pendek na kuat tandes pendek cenah si geunuh hewa sih nah. Tapi dah kajen kuring teu ngarumasakeun jangkung barina kan ka dieu kuring dititah ku panitia dititah caramah lain dititah masang bolham. Leutik-leutik ge aya pantuna. Hoyong terang pantuna hoyong. Kieu pantuna. Pantuna teh kieu. Kieu pantuna. Kieu. Jalan-jalan ke Pulau Bali balikna ka Babakan. Cek lamun nembalan cakep geus cakep bae kabeh. Ieu mah aya nu cakep anu jauh teuing cenah. Balikan deui teu kaci. Jalan-jalan ke Pulau Bali balikna ka Babakan. Nu ceramah si Ahmad Rojali gantengna siga Syahrukan. Setuju henteu? Henteu. Biuk deui aing Aduh. Ieu luar biasa ibu bapak sadaya sarehat ieu sadaya sehat. Hebat luar biasa alhamdulillah kasepuhan sehat sadayana nya. Para guru-guru urang alhamdulillah sarehat sadayana. Lainna naon ece ieu pan ayeuna teh musim teh rada teu bisa ditangtukeun. Kadang angin ngagelebug gede nya debu ongkoh, kadang hujan leres teu? Kadang panas ngaheap, leres. Tidak menentu. Sehingga ini mempengaruhi kesehatan manusia. Kuring salila bulan mulud, aduh ripuh eta ce ieu anjung ka ayeuna ge aya keneh sesa pilekna. Pilek irung mangpet komo keur minggu-minggu kamari mah nyangoklok bae. Memeujeuhna acara loba. Datang ka dokter. Lain dibere obat kalah dibere nasehat. Ai cek dokter teh udah Kang banyakin aja minum. Didenge eta omongan dokter eutik-eutik nginum, eutik-eutik nginum. Waras hanteu kalah ngadon kiih-kiih bae. Peuting kuring acara ti Karawang, salila perjalanan pom bensin eureun, pom bensin eureun. Lain ngeusi bensin ngadon kiih bae kitu. Pas keluar ti WC aya tulisan buang air besar 2000, buang air kecil 1000. Tuluy kuring teh mere duit 2000, terus canggeluk bae dengan laguan susuk kena. Ada cek penjagana teh Kang kembaliannya juga nggak ada. Ada cek kuring terus kumaha solusina? Ada cek penjagana teh kana kieuhkeun bae deui. Atuh kuring teh balik deui ka WC ngadon hulang di jero.
Heman sih susukna. Makanya ibu bapak sadaya orang penting dalam keadaan sehat dan sehatna ieu diangge kanggo kahadean model wengi ieu. Alhamdulillah nu terus-terusan isukan mah kuring kudu geus standby di Bandara Soekarno Hatta isukan isu. Karena harus terbang menuju Malaysia. Di ditu aya acara nyunatan si Upin Ipin. Hanas didengekeun heuh. Ibu bapak muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika memasuki bulan Maulid atau yang disebut juga dengan bulan Rabiul Awal, maka di situ umat Islam yang berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah tergerak hatinya untuk merayakan peringatan Maulid Nabi. Meskipun aya sebagian umat Islam anu teu ilok muludan atuh geus kajen teu nanaha karepna teuing. Leres teu? A'maluna a'malukum itu tara muludan, nu penting ulah ngaganggu ulah ngahewaan geus sakitu. Betul? Jelas? Kahartos? Naon? Tada kitu. Ceu lamun ditanya naon supaya tereh nembalan bae, nu tadi kitu. Kahartos naon? Nu tadi beres eta urusan. Kahartos ieu sadena kahartos? Jelas? Naon? Nah, heueuh eta kitu. Ya kira-kira orang ngaji sampai jam sabaraha ieu? Sampai isuk? Tuh kira-kira. Anjung ka isuk mah nanggap wayang. Tah ngaji sampai ka isuk lain pengajian eta mah penyiksaan meureunna. Pan aya nu sok ngomong cenah apaan tumbuludan eueuh ti dituna padahal mun ditanyakeun emang maneh iraha ka ditu. Laras teu? Disebutkan dina riwayat Abu Qatadah dina hiji waktos Kanjeng Rasul ditaros ku sahabat, "Ya Rasulullah, limadza tasumu yaumal itsnain?" Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Salah satu alasannya saur Kanjeng Rasul, "Dzalikal yaum wulidtu fi," karena pada saat itu aku dilahirkan. Ini artinya mensyukuri hari kelahiran Nabi sudah dicontohkan oleh Nabi sendiri hanya dengan cara yang berbeda. Jelas? Naon? Nyambung ya, mulai nyambung ya. Bagus. Tulus ya sampai ka isuk ya. Cara nanu beda ari Kanjeng Nabi mah dengan berpuasa pada hari Senin diturutan ku urang menang pahala sunnah leres. Ngan ari urang mah lain sebatas peringatan, ieu ku urang dirame-rame diraya. Nu eueuh diayaai. Belaan kudu nyewa balandongan menang nyewa panggungna menang sound system menang kamera menang nu caramah menang nangondang unah bae nu caramah menang nyewa emangnya gua cowok sewaan nanggondang Pak Haji encak kaditu kakuringan-kuringna keur aya acara keluar harita sok ieu ti dieu panitia kadar ari itu nanggondang ngunah benang nyewa ari di urang mah dirarame dirayakeun leres teu dibentuk paniti leres sehingga suksesna ieu acara berkat dukungan dari semua pihak irmas di dieu begitu luar biasa Bungah Bagja Cilengkrang Girang memiliki generasi-generasi penerus yang begitu luar biasa, yang memiliki semangat yang begitu hebat. Mudah-mudahan jadi generasi-generasi nu saroleh solehah sadayana. Amin ya rabbal. Mana budak Irmas namana? Irmas ya Irmas. Geus karawin can. Oncan urang doakeun mudah-mudahan segera mendapatkan rangda. Kenapa ada yang salah ya? Lain iya luar biasa jabah karasep jabah ngarenaheun main genjring. Nah inilah para calon-calon menantu idaman. Amin atuh cok. Ari neangan piminantueun mah ieu nu bisa ngagenjring hebat lumayan lamun mitohana keur pulutat polotot pan genjringan. Naon ieu moto naon ieu? Moto media ieu.
Media. Geus ka bener oke. Buat moto engkau moto sekali moto ka bener hiji BA hiji. Lain naon, sering kuring teh panitia moto main cukrak cekrek. Oh nu balanar fotona teh pas ditempo huluan. Makanya mending cicing heula mengkondisikan gitu. Sampai ke mana tadi poho tah? Hah? Sampai kana genjring heueuh, mitoha di genjringan bener teu? Benar. Ya urang kudu bangga suksesna ieu acara dukungan semua pihak. Yang mudanya semangat, yang tuanya mengarahkan, masyarakat kompak sehingga sukses. Alhamdulillah. Hebat ente? Hebat. Sega kitu. Cek nu boga duit tenang kuring nyumbang sekian. Cek nu boga duit. Aya duit dah. Urang mah paila. Teu aya duit mah teu boga paling tanaga. Geus kajen mantuan nyeun papais dah kitu. Ngagodog suuk dah gitu. Cek nu boga tanaga aya deui duit teu boga tanaga lulus naon pikiran tenang dalam acara nanti konsepna kieu dina waktuna rek milu hadir rek ngebantuan ngadoakeun kitu cek nu boga anak saya teu nembalan boga pikir aya deui nu parah duit boga tanaga lulus pas ditanya pikiran nembalan teh urang mah geus teu boga pikiran anu teu boga pikiran mah jama makanya semua yang sudah mensukseskan acara ini mudah-mudahan dicatat sebagai kebaikan dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal luar biasa ti jauhan kana gitu itu ti Ciledug ender na di dieu geus karasa. Ulok deui. Apa saha ieu ta? Itu pan senterna gitu, lighting, lampu tembakna geus sampai ka ditu joros. Yo, di si lampuna nya ieu teh. We tah heueuh. Lumayan ieu jang ngobor manuk mah yo. Ieu urang mah diramekeun, dimeriahkeun. Dan ibu bapak sekalian, kalau ada yang bertanya apa gunanya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi perayaan semacam ini, kurang lebih nah, pertama, ini adalah sebagai tanda keimanan. Apa buktinya keimanan? Contoh, dina hiji riwayat Kanjeng Rasul pernah merasakan rindu yang begitu luar biasa. Terus ditaros ku sahabat, ya Rasul, kunaon anjeun teh geuning teu cenghar sapertos biasana nah udur? Henteu. Terus kunaon atuh anjeun teh kaayaanana murung kieu? Saur Kanjeng Rasul, abdi teh karasakeun rindu nu berat nu kacida luar biasa. Saur para sahabat, rindu ka saha ya Rasul? Pan ieu para sahabat setia nyarengan anjeun. Saur Kanjeng Rasul, antum ashabi. Kalian itu sahabat-sahabatku, yang kurindukan justru bukan kalian, tetapi alladzina ya'tuna min ba'di. Saha jelema nu engke nu bakal datang saenggeus zaman kaula saur Kanjeng Nabi. Tuh ibu bapak sadaya, Kanjeng Rasul merindukan orang yang orangnya belum ada. Kenapa? Apa alasannya? Dan dijawab oleh Kanjeng Rasul, karena golongan itu yu'minu nabi, beriman kepadaku, menjalankan ajaranku, walam yaroni, sedangkan orang itu tidak melihatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sok rek nanya ke ibu bapak sadaya, ari urang pernah ningali Kanjeng Nabi? Pernah henteu? Henteu. Geuning setia ngajalankeun ajaranana, geuning nepikeun ka dimeriahkeun model kieu, maka jawabannya adalah atas dasar keimanan. Kanjeng Nabi sudah luar biasa menyayangi umatnya sadayana, termasuk anu bakal datang deui bae. Tinggal ayeuna tugas urang berupaya membalas cinta kasihnya Nabi yang meskipun itu belum tentu terbalas. Ari urang ayeuna kumaha atuh? Sudah membuktikan cinta ke Kanjeng Nabi, tetap urang kedah berusaha, kedah berupaya. Alhamdulillah tadi bersama Al Habib Husain, urang sadaya teras-terasan kumandang sholawat, betul-betul terasa di tempat yang kita cintai ini. Mudah-mudahan urang sadaya kenging syafaatul ummati Kanjeng Nabi.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Umatna Nabi Muhammad nu seueur maos sholawat bakalan kenging syafaat salamet dunia ya Nabi salam. Terus ieu jamaah teh daraek sholawatan nama ngan didenge-denge eta laguna jengjot kitu heuh. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqin ya muayyad ya mumajjad ya Muhammad ya Nabi. Nah, terus. Nah, eta kitu benar. Terus. Sigana anjog ka isuk ge moal sarua-sarua laguna tah. Dia babalapan ongko. Geus kajeun lah lumayan. Nu penting mah urang mau sholawat ka Kanjeng. Gitu. Ibu bapak muslimin muslimat rahimakumullah. Kita judulnya adalah Cireng-Kerang-Girang bersolawat. Kita sering mendengar ayat Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sanyana Allah sareng para malaikat eta sholawat ka Kanjeng. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Telat nembalan teh. Lamun aya bacaan Quran teh langsung nya refleks ngiringan nyebat asma Allah nu tukang nu hareup kanan kiri sadayana ngiringan nyebat asma Allah hiji dua tilu atuh engke dibaca heula ayatna. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sareng para malaikatna eta sholawat ka Kanjeng Nabi. Nu dimaksud sholawatna Allah sareng para malaikat ka Kanjeng Nabi saur para ulama nya eta tegesna rahmat Allah anu teras ngalir ka Kanjeng Nabi. Sholawatana lain kawas urang, lain model ieu ayeuna urang digenjeringan lain beda, lain. Atuh beda bae pokona mah. Kakarek perintahna ya ayyuhalladzina amanu he jelma-jelma nu ariman sallu dugikeun sholawat ku anjeun wasallimu sareng salam alaihi ka Kanjeng Nabi taslima kalawan satemen-temenna salam sehingga saur ulama di antawisna nyaeta Al Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi menafsiri terkait dengan ayat ini ay ajmi'u bainas sholati wassalam ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi. Jadi maksudna hijikeun bacaan sholawat jeung salam.
Sedangkan menurut ulama wasiyagus sholati ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katsiratun la tuhsa. Ari nu ngaranna sigoh atawa lapad cara baca sholawat ka Kanjeng Nabi itu lafadznya variasi. Katsiratun seueur la tuhsa teu ka itu. Wa afdaluha jeung anu pangutama na sholawat ka Kanjeng nyaeta madzukira fihi lafdzul ali wassohbi. Saur ulama ieu pangutama-utamana sholawat ka Kanjeng Nabi nyaeta dengan diikuti lafad daun sholawat anu nyambung ka keluarga Nabi sareng sahabatna Nabi. Faman yatamassaku bi ayyi sighatin minha hasolalahu al khairul azim. Jeung sing saha jalma na mangka saha jalma anu cecekelan kana pirang-pirang lapad erek milih lapad nu mana bae tetep hasil ngahasilkeun kahadean anu agung. Contoh ibu erek maca as-salatu wassalamu ala nabiyyi bisa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa salatullah salamullah bisa inti nama sholawat salam ka Kanjeng. Jelas dia jelas. Naon? Komo Indonesia mah kaya akan seni dan budaya. Aya bacaan salam nabae, aya sholawat nabae, aya sholawat dan salam satu paket. Contoh Jawa Timuran sholawat atau salam make lagu na. Contoh aya nu make lagu Gus Dur. Inu penjeringna bisa dimainkeun teu ieu. Siapnya siap yo nya. Kieu nya laguna yo. Laguna kieu pokona mah ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi diwadaraji atfataya jiratal ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syahdi wala hebat profesional. Coba ibu-ibu tanpa musik. Ya Rasulullah. Terus. Tah si pales heueuh. Tah laguna silung gitunya. Itu Jawa Timuran, begitu masuk wilayah Jawa Tengah dicampur make lagu Joko Tingkir. Benar tuh? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Pakem ima bareng bae eureuna. Biasa di rumah hal mah kitu profesional. Eta Jawa Teng. Coba tanpa musik ibu-ibu deui. Salatullah terus. Ya, bagus. Nah.
Nah, eta kitu. Aduh bener. Aduh, muntah tadi make lagu eta heuh. Aduh, karek epas eta nu eta mah tah. Tapi begitu masuk wilayah Jawa Barat na daerah Pasundan. Kayak make suara ibu-ibu heula coba hayang nyaho ye. Pasundan laguna pasolawatan make lagu Es Lilin. Allahumma sholli. Aduh bener eta pas. Sayyidina wa maulana. Aduh tobat terus. Ada dama isolatan daimatan bidawami. Aduh ternyata di dia teh loba sinden heuh. Sok ibu da tadi nada na lagu na lancar make musik ieu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Boleh tepuk tangan untuk grup hadrohnya. Mantap. Masih terus ya, masih terus. Eta lamun Jawa Barat na Pasundan. Tapi begitu masuk wilayah Jawa Barat na Pantura, Cirebon karo Dermayu waya sejen maning. Solawatan laguna lagu keloas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Allahu ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Allahu ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah urang tadi solawatan terus alhamdulillah. Ieu teh kersaning Gusti. Rek laguna kitu rek ieu sok ari nyambung keneh mah. Wah ibu-ibu Cilengkrang girang mah kekinian dong. Solawatanna make lagu Roma dangdut. Heuh ari nyambung keneh mah los mangga. Ai basa los di aya. Heuh juga tuh mangga heg. Jadi kieu meureun kena. Kieu laguna. Laguna teh kieu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah lagu naon coba. Bener darah muda bener. Ngan anu teu nyambung mace nyageuna ulah dipaksakeun. Cuk ibu-ibu Cilengkrang girang wah nu ceramah puting ge ngomong cenah laguna meunang naon bae. Papaduan bae ari kitu teh kalah jadi kieu. Ya Nabi jangan ya Nabi. Ya Nabi jangan salam alaika. Ngeunaheun teu kadangena.
Henteu. Anu teu nyambung mah ulah dipaksa. Dan pada syair-syair tadi bahalul qiyam itu kan sanjungan-sanjungan terus ka Kanjeng Nabi. Jadi ayat nu lafadna itu adalah sigoh salawat dan salam, ayat nu sanjungan. Contoh ketika mengatakan ya habibi ya Muhammad, itu adalah sanjungan ka Kanjeng Nabi. Wahai kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad, anta syamsun anta badrun, engkau laksana mentari, engkau laksana rembulan. Berarti kan sanjungan kanu tersayang mah kitu indah bahasana, leres teu. Teu beda kieu, teu beda. Ukur babarogohan pan ngaroromongna pan aralus be aralus. Ararindah siga nu heueuh. Karena besarnya cintaku padamu. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Padahal mangojai bisahan teu. Bener teu? Jang anu dipika sayang mapan ditutah-titah kitu kieu ge daek bedaek. Tengah puting sakitu hujan jejebredan. Menta seblak. Aya di dieu nu kurang menta seblak aya. Menta seblak ti peuting. Daek eta teh daek. Meuli seblak ti peuting bari hujan ngari rincik. Bodoh padahal mah heueuh. Kenapa mau? Karena untuk yang tercinta, untuk yang terkasih. Betul apa betul? Bahkan pan kamana ge inget baik. Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di setiap waktuku ada bayangmu kekasihku. Musikan bae musikan jreng gitu heuh. Balikan deui heuh. Tibang jreng begitu siap teu? Heeh. Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktuku ada bayangmu, kekasihku. Disuruh jreng teh jreng bae kabeh. Geus kajen teh nanaha, padu daek geus padu waras. Aya deui pan cek budak gora ayeuna mah cek budak Irmas lain kitu laguna eta mah rada zamanna zaman baheula. Tapi kieu laguna. Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah, kau membuat diriku akan selalu memujamu. Teruskan. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh nabiku, kau begitu sempurna. Indomie seleraku. Kalian nyambung. Benar. Terus itu terus. Tuh, jang anu dipika cinta urang modal gitu. Makanya ibu bapak sadaya ulah andalkeun keur bulan mulut bae. Aru keur bulan mulut mau patarik-tarik sholawatan. Ari anu ngajak, hei sehari-hari seueurkeun ku urang maos sholawat ka Kanjeng. Cuna dahara rese nada enggeus teu kudu make lagu, teu kudu di imah teh bari masak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad bisa eta geus asup sholawat eta. Laras teu? Bapak bari didamel lisan mah bari maos sholawat, ibu bari beberes dirompok bari maos, ibu bari nimang budak bari maos. Ulah juga di ditu. Dulu itu ibu-ibu nimang budak-budak geus didangdanan sampai babak belur eta ku indungna.
Terus nanti ditimang bari dipelong di polototan. Ai nimang nate, ayo dede anak taa, anak taa, anak taa. Aya di dia nu nimang kos kitu aya. Aya. Buat di dia heula mimitina tah. Aya nimang anak sorangan anak taa, anak taa. Atuh budak nate hulang. Untung teu ditembalan eta ku budak, namun ditembalan mah anak dia. Wah, brabe eta urusanana. Leres dah. Maka nak mendingan kene orang mau sholawat ka Kanjeng Nabi. Kadang aya deui geuningan ibu-ibu daripada sholawatan mah budakna bari digegendol teh bari hareupeun kamera bari ngeyek geuningan joget. Harudang bari tiktokan. Panas ditembalan ku budak teh ngaheab. Tah mudah-mudahan ya orang sadaya sakumaha sadauhna Kanjeng Nabi, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Sing sanu sholawat ka kaula meskipun satu kali bacaan sholawatnya itu setara dengan 10 rahmat ti Gusti Allah. Amin ya rabbal. Teraskeun. Masih semangat masih. Nganuhunkeun izin sate acana sambil urang ke nyambung di mau sholawat simkuring ka dieu bersama marurang kali santri. Di ditu di pasantren kuring itu di samping anak-anak mengaji belajar mereka dilatih mandiri, ada UMKM di antawisna yaitu santri bisa memproduksi sabun cair. Bilih ka ibu bapak aya nu mariyogikeun mangga, karena ini tujuannya untuk kemaslahatan anak-anak santri, untuk kemaslahatan pesantren. Sambil urang maos di sholawat wios siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib.
Allahumma salli wa sallim wa barik mudah-mudahan kasayan ibu bapak sadaya kenging pangolasan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siap teraskan siap. Nusa terasna ibu bapak sadaya di samping peringatan Maulid Nabi ini memiliki manfaat naon menumbuhkan rasa cinta atau nabi mahabbah ke Kanjeng Rasul. Meskipun saur Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari nunamina level mahabbah cinta itu lamun wujudnya seperti urang-urangan kia masih belum terlihat maksimal. Tetapi setidaknya kita berusaha, berupaya untuk tidak pernah berhenti usaha mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saur Kanjeng Rasul man ahabbani kana ma'i fil jannah, sing saha nu cinta ka kaula kelak bakal babarengan jeung kaula di sorga. Amin ya rabbal alamin. Nu saterasna nilai silaturahim urang sadaya dina muludan kararempel nuti mana ngiringan kempel. Jadi nilai silaturahim anu kuat. Alhamdulillah para bapak seueur, para sepuh, para pemuda sadayana muda-mudi seueur dugi ka jalan-jalan. Alhamdulillah. Ceu Iroh aya Ceu Iroh, Ceu Ipah, Ceu Mimin, Ceu Kokom, Ceu Titin, Ceu Imas, Ceu Tuti. Deh aya bae terusan juga isuk deh. Alhamdulillah luar biasa. Ayeuna tugas urang apakah cukup ku ngayakeun meringatan Maulid Nabi wungkul ku pemeriahan model kieu? Can cukup. Kadituna perwujudan cinta ke Kanjeng Nabi harus dibuktikan dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Kanjeng Rasul mah dipuji na langsung ku Gusti Allah. Mana buktina? Tadi pan diaoskeun ti payun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bu, aya nu kah, aya nu heuy. Asa dileuweung heuy. Kah sok kah sadayana lamun kuring make lagu ibu nembalan make lagu deui. Lamun kuring bu kah kitu supaya matching nyambung bu. Heeh kadang ya sampai ka ditu mah bekah. Ingat jinaun cenah bekah kieu. Eta maos Quran dilagukeun kitu raos teu? Raos henteu? Dilagukeun kos tadi eta ngeunaheun tah henteu? Ke ibu nu ngeunaheun kuring nu heungap. Heueuh eta maca Quran dilagukeun kitu teh aduh urat badag urat lembut teh pan kalaluaran. Tapi nu nembalana teh ngeunaheun bae bari nyarande kana tihang balandongan. Allah gitu. Kudu sepadan, lamun kuring capek ibu bapa miluan capek. Kumaha carana? Ikuti aba-aba. Lamun leungeun kuring kieu keneh terus menutup eureun siap teu? Sok latihan heula. Allah deui. Sakali deui. Sampai nutupnya. Sok. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
lolos udah dia mata. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bagus, pakem. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Iya, bagus. Hebat. Tahan. Ini geus areureun sih nah ieu. Oh, engap ibuna engap. Emang ngahaja supaya engap. Iya langsung pengakuan ti Gusti Allah, pujian Allah langsung ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sareng saenyana anjeun Muhammad eta ngagaduhan akhlak anu begitu agung, anu begitu mulia. Jadi langsung diakui ku Gusti Allah. Di antara urang mah lamun silih puji cantang tu alus, cek batur cantang tu deui alus mungguh Gusti Allah. Contoh kuring nguji ka ibu, ngalem ka ibu cantang tu nu lain ngalem komo ku Gusti Allah. Aya deui contoh nu pangalem-ngalem teh wajar manusiawi, bapa atawa indung atawa kolot kanu jadi anakna pantes da kolotna leres teu. Aya pan kolot nu ngalem ka budak, Kang alhamdulillah urang mah anakna bageur hebat tara kaluar ti imah paling ari malam minggu baik heueuh sakalina kaluar ngadon malingan hayam teu nyahueun kolotna mah nu nyahueun batur pan berarti cantang tu alus cek kolot terus alus cek batur leres teu. Aya deui pan geuningan ku nyaah-nyaahna ka budak ari ngombak budak teh ari nimang budak. Anak raja cek indungna tembalan ku tatanggana raja bueuk. Bener teu? Gitu. Itu pujian. Terus. Lain ieu jam ieu mah kudu dipantau terus. Soalnya sok balik deui ka tukang. Masih semangat ibu masih? Teu capek ibu nah henteu? Emang sah nu capek? Kanjeng Nabi dipuji bagus akhlaknya oleh Allah, berarti tujuanna naon? Dina ayat nu sanes disebutkeun uswatun hasanah, jadi teladan, jadi con. Kanjeng Nabi mah ibu bapak fi jami'i aqwalin wa af'alin wa ahwalin saur para ulama. Dina sagala ucapanana, dina perbuatanana, dina tingkahna sadaya adalah sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik untuk kita semua. Naon beda antawisna? Kanjeng Rasul dalam segi ibadah dalam hal hablum minallah, ibadah ka Gusti kayaknya yang paling banyak ibadahnya itu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Gusti Allah. Puasa sunnahna seueur, salat sunnahna seueur, leres teu? Kanjeng Nabi. Urang contoh geus ayeuna urang dina hirup sapopoe minimal nu urusan ibadah ka Gusti Allah. Salat nu 5 ku urang di jalan ketika masuk waktu sholat dimimitian ku adzan tanda dukhulul waktu samemeh adzan di urang mah sok aya bedug heula di dia aya bedug aya duduk sora naon eta? Sora naon? Sora kuring eta mah. Allahu akbar Allahu akbar. Eta adzan model Istiqlal. Aya deui nu kieu adzan teh. Allahu akbar Adzan Mekah, Madinah, kararitu. Aya deui nu kieu.
Allahu Akbar Allahu Akbar. Adan cigobang tah. Cicing ulah protes. Aya deui nu kieu. Adan mana eta? Cilengkrang. Cilengkrang kita di piraku. Tuh alus di dia mah alus. Lain teu meunang ku aki-aki lain karunya. Karunya kadang ibu bapak ye, kadang-kadang kieu masjid di mana ye ara alus marewah maregah. Waya subuh angger bae nu payuna sora si abah. Sora aki. Belah wetan karek mulai sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aya di dieu aya. Gusti nu agung. Alabatan tos serba heuh di dieu mah aya bae. Gusti. Karunya. Komo-komo waya subuh di mamana sora si abah atuh jelema teh boro-boro salat jama. Hudang ge henteu hudang ge. Nu adana jelema eta nu sholawatan. Anu qomatna jelema eta anu salatna jelema. Nu wiridanana jelema. Nu ngadoana jelema. Ari balik teh pan sasalamana teh jeung tembok. Jeung tihang eueuh baturna karunya. Maka dari itu ieu pentingna ieu penting. Di dieu aya Irmas. Irmas ini adalah para pemegang tongkat estafet perjuangan. Terutama adalah dalam bidang keagamaan. Masjid ieu diarurusan ke secara estafet berbagi tugas. Leres da. Gitu. Jadi ti ayeuna geus siap-siap kitu barudak urang teh kadang sok aya geuningan. Barudak ngora aya ngariung nu adan masih apah bae angger. Aya ceuk kuring teh lain maneh atuh nu adanna. Ari ngomongna teh ceuk barudakna teh. Ih teu raos ka sepuh teu raos. Lain teu raos nyiksa. Si abah sawak-awak koyo kabeh. Muriang da peutingna. Nah ieu penting Ibu Bapak sadaya penting. Urang jadikeun ieu masjid anu dipika cinta ieu kanggo salat berjamaah. Panjelema teh begitu ngadenge suara adzan tanda masuknya waktu salat. Hayo orang siap-siap untuk mendirikan pan sok aya nu ngomong cenah dah karek ke adzan. Pak, itu kadenge tuh geus sholawatan. Heueuh geus engke da karek geus sholawatan. Ke Bapak marek nyooh heula manuk. Nyooh manuk heula bari uduhun kelepus. Nu di masjid geus salat sampai geus wiridan geus beres. Pak itu nu salat lagi geus anggeus. Kumaha nembalna teh? Hi atuh da salat mangke ge aya deui cenah. Aya deui soten mun hirup, bener teu? Aya pan begitu asup waktu salat teh awewe mah geus siap-siap salat. Salakina pan kakarek ge heula cenah aing marek nyobaan heula son ieu anyar meuli online. Rek dicoba heula dicek. Heueuh kahayang mengecek son teh ulah wayah magrib. Salakina teh kalah ngecek son wayah magrib. Awawena salat ari awawena pan salat nya salakina ngadon ngamusik. Dung 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 awawena masuk sampai awawena zikir la ilaha illallah la ilaha illallah salakina ding 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 awabena teh lain nyarek, lain nyaram, kalah ngomong nate. Aduh, geuningeunah nya dikir di musika. Ih. 11 12 deui bae. Teu balandar eta mah. Ayo, Ibu Bapak sadaya, urang tingkatkeun semangat naon salat berjamaah. Ingat, lamun urang ngaku umatna Kanjeng Nabi,
maka gambar ku urang perwujudanana. Apa maksudnya? Disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwa hayatus shalah ala surat ismi Ahmada. Tingkah orang yang sholat itu seperti huruf-huruf yang terdapat pada lafaz Ahmad. Lafaz Ahmad eta jumlahna hurufna teh aya 4. Hiji alif, 2 ha, 3 mim, 4 dal. Bantuan atuh ce. Hiji 2 ha, 3 kadal. Kumaha ieu teh ah? Hiji alif, 2 ha, 3 mim, 4 dal. Dari 4 huruf ini menggambarkan gerakan orang yang sholat. Pertama huruf alif. Huruf alif itu kan jejeg, ajeg, ngadeg model kieu. Ini posisi orang pertama kali sholat dia dalam posisi berdiri. Bener tuh. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Qomat pan ngadeg eta teh. Ini bagaikan huruf alif. Pertama itu ngadeg, ajeg, nangtung. Nu kadua huruf H, tingali caringkelna huruf H. Huruf H ini sedang menggambarkan apa? Orang yang ruku dalam sholat. Tingali posisi huruf H. Katilu huruf mim. Mim bulat terus tukangna nyangklik ke handap. Ini kepala yang turun ke bawah. Berarti daun. Sujud. Terakhir huruf dal. Tingali caringkelna huruf dal. Ini adalah julus fis sholat. Posisi orang yang duduk dalam sholat. Terakhir orang sholat posisinya duduk. Bener tuh. Kecuali sholat bait. Sholat bait mah salamna berenang tuh. Ini posisi duduknya seperti ini. Ini adalah menggambarkan orang yang sedang sholat. Maka dari itu ibu bapak sadaya. Ngaku umat Kanjeng Nabi. Maka gambaran lapan Ahmad ini selalu kontinu kita laksanakan dengan mendirikan sholat. Nu 5. Pan pertama bari ngadeg urang mah dibari keringanan luar biasa. Bari ngadeg bagi nu mampu. Dah teu bisa nangtung urang mah. Boleh jalisan bali diuk. Diuk ge teu bisa kumaha. Mudtojian ngarengkol. Tidur miring. Teu bisa. Mustalqian meunang berenang karak. Terus kumaha gerakanana? Hulu unggek-unggekan isyaratna. Aya bisulan. Kumaha mata perembay jamana kumaha hate gitu bisa geus dibungkus bae dibungkus kieu teu bisa kitu teu bisa mah dibungkus pakai kantong semen tuh kitu ibu bapak sadaya luar biasa dalam urusan ibadah salat 5 waktu urang pinuhan urang makmurkeun ulah pinuhna masjid musola teh ari pas bulan puasa bae. Bulan puasa mah jalma teh pinu sampai ka luar-luar. Teu mahi di luar naraek kana kenteng. Nah, geus bulan puasa arenggesan deui salatna paling banter eta masjid 5 jajar barisanana. Heueuh jam 5-an ngajajarna ka tukang. Tuh. Itu dalam urusan ibadah salat 5 waktu. Ada lagi kemudian akhlak Nabi. Bagaimana akhlak Nabi? Dengan sesama makhluk Allah luar biasa ibu bapak sadaya. Kanjeng Nabi jadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya kepada manusia, ka hewan oge nyaah dicaritakeun. Aya jelma ngangon embe, ngangon naon cenah? Embe. Ngangon embe eta embe setiap naik ka bukit teu turun deui sabab dimangsa ku maung. Dimangsa ku maung. Curik eta nu tukang ngangon embe. Ditaros ku Rasul. Nah maneh curik? Embe aing beak. Naik ka ditu teu baralik deui. Nah dihakan ku maung. Disamper ku Kanjeng Rasul. Begitu disamper ku Kanjeng Rasul, maung anu sakitu ganasna dengan kelembutan dan kemuliaan keagungan Kanjeng Nabi luluh nu tadina sok ngamangsa ganas jadi henteu deui. Subha. Jadi lamun hayang ngecek hate urang geus leuleus tak encan samperkeun bae maung. Gampang ternyatanya samper maung gitu. Kanjeng Rasul meningali meong, ucing, meong. Eta meong teh keur hees. Keur naon cenah? Gus keur hees da ka meong perku keur kulem. Kasato mapan keur hees. Eta meong keur hees tiriseun disimbutan ku Kanjeng Nabi. Subha urang mah boro-boro meong kakarek gelol huluna hareupeun lawang.
luak liuk canaha dibabet ku sapu aya nu kitu di dia aya gitu. Itu akhlak Rasulullah kepada hewan. Bagaimana dengan sesama? Ya luar biasa mulia. Nah Kanjeng Rasul mapan man ro'a wajhaka yas'ad tali dina syair oge dibacakeun keur mahalul qiyam. Siapapun orang yang melihat wajahmu akan merasa bahagia dan merasa senang. Makana urang kudu pisenengeun lamun ditempo ku batur diantawisna dengan senyuman. Cing ibu-ibu di dia senang senyum apa camberut? Senyum apa camberut? Senyum, saking indahna senyum jelema nu rek moto pasti nitahna ayo silahkan senyum ibu bapak senyum bener teu nitahna senyum eueuh nu mangga marolotot eueuh cing ari kasalaki ibu senengna senyum apa camberut hah senyum apa camberut tergantung budget ari keur loba duit pan senyum bae teu eureun-eureun. Oh senyum aya tangkal buah senyum deui bae. Ari eueuh duit mapan biasa dung keripit hai tulang bawang salaki teu boga duit pamajikan ngajak perang. Bener teu? Cuk awewe teh nyane mah kitu jeung kitu bae. Eueuh perobah, eueuh kemaju. Tempo tatangga mah kamalitas meuli emas embe. Embe cenah. Tas beli emas tuh imah wetan nak emas dan 20 karat, imah kula nu 22 karat. Ieu awewe nya mah sakarat ge henteu cenah. Ari ceuk salakina teh sia hayang sakarat mah ka dieu dicekek. Aya nu kitu di dieu aya. Ulah. Ulah nyageuna ulah sigakit. Eta mah kasalaki teh abong teh dicumponan sampai keur salat jadi inget-inget bae salakina jadi imam awewena jadi makmum pada heuh daek jadi makmum ge pan bari degel kasalakina. Ti tukang teh bari molotot ongkoh. Duh mah ada dijejak bae cenah yeuh. Salat mah salat, salakina jadi imam pas maca Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim eta nembalan amin dalam kondisi normal berhubung kerdegel ka salakina pas waladhdallin amin betul renjang salakina ruas ngagebeg Allahu akbar gebeg deui jantungan eta mah geus salat teh bener. Ya wajah-wajah ku orang ya, wajah-wajah nu ceria terutama di hadapan suami, begitupun suami terhadap istrinya. Pertama dina wajah heula naon hesena senyum, bener teu? Senyum, itu contoh gambaran Kanjeng Nabi. Murah senyum, ngajarkeun ka urang senyum. Nu saterusna lisanun fasih, ucapan-ucapan anu bener. Laras teu? Bisana urang model kieu kumpul sadayana bersatu itu karena komunikasi yang bagus. Maka dari itu jaga lisan dengan baik. Salamatul insan fi hibdil lisan. Salametna manusia teh dina ngajaga lisan. Ngajaga letah na ucapan. Makanya ada ungkapan, jika pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi jika lidah lukai hati entah kemana obat dicari. Benar tak? Tapi zaman kiwari lain ku letah baik jelema teh. Kuramo ongkoh ramo. Ho dina HP sih? HP orang itu bisa tersinggung bukan hanya dengan ucapan tapi kuramo na ongkoh dan ramo na ngararomong ayeuna mah. Aing mah boga tatangga teh ampun eta kitu. Atawa curhat di jero imahna keneh, ya Allah sak sial-sial teuing boga salaki teh aing mah kabelejog. Aya nu kitu di dia. Status eta teh distatuskeun ka mana? Berarti apa? Bagaimana caranya agar orang lain tidak tersinggung? Komunikasi nu bagus. Bisana ibu ayeuna kumpul di dia itu karena aya komunikasi nu bagus. Leres teu? Ibu keluar ti rompok geus siap-siap, tatanggana nanya, "Ibu bade ka mana?" "Bade ka pangaosan." "Muludan ayeuna urang sholawatan sasarengan urang pangaosan." "Oh muhun, hayu atuh urang sarang. Muhun tetangga abdi ge bade, sadarek abdi ge bade." Bring pan kadar ieu, bener teu? Karena komunikasinya bagus. Coba lamun jelema ngomong nang geus teu balalener. Keluar ti imah, tetanggana nanya, "Kemana jurig?"
Kadi itu setan. Ngaji hanteu ngadon garulung eta di dinya. Leres teu? Maka ini ucapan-ucapan yang baik harus kita wujudkan. Dosa terasna, jangan lupa tetap kita jaga generasi-generasi kita. Para pemuda-pemudi, putra-putri kita. Supaya terus jantan generasi nu saroleh solihah. Makana kudu ngaraji, sok ngaraji tadi dia. Heh, ilok ngaji tah henteu. Bener ilok. Aya teh budak nu daek naik ka dieu, ka dibere duit. Budak leutik. Parurum eta harirup keneh beunta. Budak, ka dieu, neng, ka dieu, ka dibere duit. Nah, ka dieu, ka dibere duit. Duaan, ka dibere duit. Buru, ka dieu. Ege, ka dieu. Enggal. Aya teu? Aya. Sok neng enggal ka dieu, enggal bager ka dieu. Sok ka dieu, diais. Aya teu? Oh, eueuh. Kasih eueuh ya eueuh. Ibu-ibu. Teu hayang ibu mah. Blok leutik, budak. Buru ieu dibere hadiah ya. Aya teu? Budak ieu mah gadis bae mun gadis kajen tah, mun gadis mah kajen. Ulah ibu-ibu, buru ka dieu. Ka dieu duaan, ka dibere hadiah. Buru. Ari pemain hadroh nu leutik teh budakna, nu leutik nu pangleutikna. Oh, ka dieu eta nu leutik tah. Ka dieu. Mikna langsung ka dieu. Heueuh, puguh aya jalma di tukang. Heueuh. Ka dieu. Beung can ieu can penutup ieu buru ka dieu. Ka dieu. Salaman heula atuh. Tah, saha namina? Atuh kan mikeun teh maneh mau mik jang naon? Make mik kita. Saha namina? Denis. Lilis. Denis. Oh, Denis. Papanjangna? Denis Firmansyah. Denis Firmansyah kelas sabaraha? 8. Kelas 8. Di mana sakolana? Di SMP. Maksudnya SMP naon kitu teh heuh nya. Hanas didik ku aing di dagoan. Rada kahareup bager sayang bager ieu ka dieu sok tah. SMP di mana SMP na? Satu Pasaleman. Oh di Pasaleman kena di dia sugan di Amerika maneh. Sekolah menang ranking teu? Menang ranking apa henteu? Karena mikeun ngomongna kadeukeut dimomoy sekalian. Selama sekolah sok menang ranking teu Denis? Menang ranking teu? Menang. Ranking sabaraha? Ranking hiji, ranking 2? 8. Oh ranking 8. Saya mah 8 ranking eta mah kumaha tuh? Ranking mah hiji 2 3. Ranking sabaraha 8 geus lumayan. Ayeuna sakolana rajin teh Jang? Bager? Kana mikeun eta tah geus ulah dibalikeun deui kieu bae kieu tah ngajanteng. Sok ngaji tah pan teu? Ngaji. Sok rajin teh ngajina? Jawab bener rajin teh ngajina? Ngajina rajin teh sok anak mik ngomong. Mun rajin teh rajin teh? Jarang. Oh jarang, geus bener. Ari kareki yang mangkat mun teu nyapleng bae meureun henteu. Engke mah sing rajin nya Jang nya. Sok ayeuna bacakeun surah Al-Kafirun. Al-Kafirun teh naon, Cok? Kuliah. Cek ibu-ibu cilengkrang gerang mah kuliah sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sok bacakeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tepuk tangan. Bagus. Coba mun maca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Meureun gede hadiahna.
Nu tadi berarti menang hadiah, tenang, menang Denis, tenang. Goceng eta tadi hadiahna. Cukup apa nambah? Cukup apa nambah? Cukup apa nambah? Goceng bae apa nambah? Nambah ulah, Cok. Ibu. Ku sababaya penonton nu galak di dieu heuh. Mah ade goceng teuing. Heuh, ulah-ulahnya. Ulah. Berarti nambah. Lamun nambah hadiahna nambah deui pertanyaanna meureun. Bener teu? Sok, ayeuna bacakeun surah Al-Fil. Alam taro eta mah teh. Sok buru bacakeun. Alam taro. Sok langsung. Alam tara Bismillahirrahmanirrahim. Sok enggal bageun. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terus. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin maqul. Wih, hebat. Tambah deh goceng. Goceng tambah goceng sama dengan 2 goceng. Ari dia ngaosna ka saha Jang? Ngajina ka saha ngajina? Saha? Ka mana ngajina? Iya ngajina di mana ieu? Di mana di maksudnya di madrasah, di kitu atuh nembalan. Di mana ngajina di mana? Di masjid. Anu ngajaran saha? Ustaz Amirudin. Ustadzah, alhamdulillah memang bacaan anak lumayan bagusnya. Tinggal rajin, meureun tinggal wakel, mangkat. Mun hujan mangkat, henteu mun hujan. Mangkat henteu? Henteu, da eta kitu. Ya, ada mun rek mangkat ngaji hujan mawa payung, eueuh payung make nyiru. Aya nyiru di dieu aya. Tah make nyiru, baheula mah pan make daun cau, bener teu? Ih, baheula mah sakitu kaayaan pas-pasan tradisional lagi budak ngaji teh warakel rarajin. Tah engke mah mangkatnya hujan gede jejebredan eueuh nyiru, eueuh daun cau make jas hujan, make helm sakalian. Pokoknya mah urang doakeun cita-cita nah yang jadi naon, Jang? Cita-cita, boga cita-cita henteu? Boga yang jadi naon? Bidan, mana teh kumaha? Guys, urang doakeun mudah-mudahan janten murang kalih nu soleh. Amin ya robbal. Ari hadiah geus encan ieu teh? Oh encan. Berarti 10.000. Hayang kontan apa dikirimkeun bae lewat rekening? Hah? Kontan we nya? Jang ieu. Duh aing eueuh di hadiahna ge di duitna nya. Lah cicing. Korek ieu mah udud. Nah, ya cepeng. Dari sekarang harus sudah mulai rajin ngaji, rajin sekolah, rajin hormat kepada kedua orang tua, hormat kepada guru. Ya, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan putra putri urang sadayana lamun ngaraos rajin sing janten murang kali nu soleh solehah. Amin ya robbal alamin. Geus pan duitna geus dibere, eta ngada gua naon deui. Sakali deui tepuk tangan. Mantep. Ari di dia budak ngaji dititipkeun apa marangkat olangan? Mangkat olangan? Gusti, titipkeun ce. Bawa anakna Pak Ustad di Putra Abdi burukan ngaos gitu. Mudah-mudahan murang kalih tos tiasa ngaos mah di mana kuring maot ye murang kalih tiasa ngitunan doa ka abdi selaku ibu rama. Nah bagus teh mun kitu. Oh, jeung ulah padu nitipkeun bae. Eta di ditu kuring. Ayeuna mah budak satilu-tilu digiringkeun kabeh. Kang kuring ieu mah HP yo budak nu ieu yo di pasantren nu kahiji ieu budak ieu mah budakna teh geringan bae nu ieu bandel teu katulungan nu bungsu bodoh cenah nu ieu mah nyageuna pangdidikeun mangga nyanggakeun heueuh nyiksa ceuk kuring teh jelema sesa dibikeunan terus nanti sasadu tapi udah ikhlasnya heueuh nyaho sadarea ge ustad guru ngaji kabeh ge ikhlas cuman kan awakna jadi karuru jadi kuru peang harus apa harus ada perhatian dari wali santri meskipun beliau tidak mengharapkan perhatian
Aya nu perhatian mere naon, mere gula be gula. Mangga Kang gula deui eta ustad diberean be gula atuh diabet lila mah meureunna. Mere gula bae. Ece insyaallah lamun budak urang ya terus kolotna aya perhatian eta guru ngaji bakal lebih semangat ngajaranana. Kieu meureun ngajaranana. Alif, ba, ta, sa. Tuh, menang 2 poe ge insyaallah budak urang teh torek eta mun kitu mah. Saterusna pasantrenkeun budak urang bila perlu kudu masan. Dibina langsung ku para ulam, para kiai. Dalam waktu 24 jam selalu berada dalam pantauannya gitu. Ulah ieu ngomong teh dah masantren. Nu enggeus ge naon malah santren. Sampai boga anak awewe terus dibogohan ku santri diulah-ulah. Ulah nok, ulah bogoh ka itu mah di sasamping bae di sarung. Engke nyaneng ayah anakna. Atuh nyaheupan gede angina ari di sasarung mah. Dipandang sebelah mata anakna eueuh nu masantren bari jeung ngomongna teh enggeus dan enggeus teh geuning malah santren teh ngadon bararudug. Anakna eueuh nu masantren gara-gara sieun budug padahal mace di pasantren budug ge barokah. Kuring keur di pasantren boga babaturan budugan bae rutin budugna teh terjadwal. Asal budak eta eueuh berarti sedang melaksanakan budug. Budug deui. Tapi begitu keluar di pasantren boga santri loba padahal di pasantrena budug. Keur di pasantrena budug begitu keluar di pasantren boga jamaah loba majelis taklim padahal keur di pasantrena budug. Kuring bisa sakieu awalna gara-gara pasantren. Budug deui aing. Tuh bari guys. Jelas. Kartos. Naon? Ih karena budug deui anjogna. Tah janten kitu ibu bapak sadaya. Kenapa? Kata Sayyidina Ali, Subhajul yaum rijalul ghad. Hari ini jadi pemuda, besok udah jadi orang, besok sudah sukses. Apapun yang akan dilakukan di masa depan tergantung para pemuda-pemudi yang ada pada hari ini. Maka dari itu ibu bapak sadaya, intina kesimpulan dari pengawasan orang wagi ieu nu kahiji bahwa peringatan Maulid Nabi adalah sebagai bentuk keimanan. Kemudian untuk upaya mencintai Kanjeng Rasul. Dan yang ketiga untuk terus kita melaksanakan ajaran-ajarannya. Kurang lebih ayat 3 poin. Sabaraha? Kahiji? Hah? Nu nyanyi, nyanyi. Handaka lain mah dibere nyaho jadi nu tadi deui. Kahiji? Nah, kedua? Nah, kajilu. Nu tadi be kabeh heuceu. Pas balik teh anak nanya di mana Bu? Pengajian carita naon dah nu tadi bae kitu biasa cenah. Hapunten sim kuring bila mana dina cumarios ieu seueur carios anu kurang pernah di manah para ibu sadaya. Hapunten nu sageung-ageungna. Da sim kuring manusia biasa yang terlepas dari khilaf dan dosa. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Kayak heula maca heula doa. Us ageh bae. Cicing heula cicing. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا ودخرنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من
بعده تفرقا معصوما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الموافق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله Nabi Muhammad lahirake ono ing Batak dina Isnin Ranas Maulud tahune tahun gajah tahune tahun gajah ibune Siti Aminah ramane Sayyidah Abdullah garwane Siti Khadijah karo Siti Aisyah karo Siti Aisyah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Siti Hamzah Siti Saudah Siti Ramlah Siti Maimunah Indun Zainab Siti Safiyah lan Siti Juwairiyah lan Siti Juwairiyah ini putrane Sayyid Ibrahim Sayyid Qasim Sayyid Abdullah Ummi Kulsum Siti Zainab Ruqayyah Siti Fatimah Ruqayyah Siti Fatimah Salatullah
yasin habibillah. Murid ingkang bagus Sallu alaihi